Ah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baraya kumaha dararamang baraya abah. Sing dararamang sing berkah barokahnya, berkah umur, berkah rezeki. Taina merenang baraya abah urang ngaripiu solokan anu di gawean ku warga masyarakat anu aya di lingkungan Desa Samarang, dimana merenang salah sahijina ieu program di pemerintahan Desa Samarang TPT anu geus dibangunkeun dina ieu pangwangunan di Desa Samarang. Anu meureun abah ngaripiuna anu di deketan heula we nya baraya. Ulah waka kanu jauh membeureunan heueuh lah. Rada upak cader. Tah. Nah, ieu salah sahijina tuh. Tuh. Nya ieu abah keur ngaripiu salah sahiji solokan anu aya di lingkungan Kampung Lengkong Kaler, guys. Nya RW 02 ai bensin di mana yang udah unung ieu jeung teu mawa ieu dia lah sararudat teu mawa naon teh para kita tojer. Naon pergi HP teh tuh seputaran di Tanah Abah mata nya. Oh, Gunung Cikuray. Itu Gunung Cikuray. Saya lagi anjir. Tuh Gunung Cikuray. Karena orang teruskan karena review tadi. Karena meureun abah orang seetik jalan-jalan ke lokasi di mana anu geus digawean ku ke pemerintahan di Desa Samarang nya. Cilang coba kela bisa kacocokan di sorana. Tah, ieu wae hijina gas tuh. Nya bari urang sugande aya naon le nu ngaliwat atuh aya lauk di dieu. Nya ngarenaheun guys tempatna mah. Ngan heuh rada hararieum gitu. Jeung ngadeg-deg di euy. Balai ieu mah. Adeg-deg anjir nya penganana. Asli guys. Tuh sebenarnya masih kena jauh, masih kena karep solokan tengah acan. Tapi orang coba setik-setiknya, orang coba setik-setik reviewna jalan atau saluran cai anu geus diwangunkeun ku ke pemerintahan Desa Samarang nyata ku Bapak Kepala Desa teh Bapak Haji Tommy Romli, guys. Ya, dulungan abah eta ge. Dulungan abah dari mana meureun abah teh boga baju ieu tah abah ge boga baju desa tah. Ya. Kulantaran abah boga baju desa berarti meureun abah teh digawe di desa gitu ya. Sok informasikeun ke baraya abah kabeh. Gitu pangwangunan di desana masing-masing. Kela sakedeung panas lah ngareview ka dituna ka hareupna. Memang rek direview kela nya urang bari rada ngiuhan lah dia kitu. Anu penting nama meureunan urang ieu tangkal alus tangkal naon eta. Kela 15 menit tanya guys ngareview na tah ieu salah sahijina meureunnan tuh nya tah ku abah di review tuh tah ieu meureun salah sahijina lah tangkal tiwu li tuh baheula mah tangkal tiwu kieu teh guys keur zaman barudak
balik sekolah teh paheula-heulanya tuh tiwu keur zaman baheula ngarit bari mau tiwu baheula tuh. Nah iya guys, selesai jalan sarana saluran air lain air kencing lain, tapi sarana air solokan ke pengairan ke para petani tuh. Ya ku panas deh aing ka ituna jeung ngadeg di kokon di tara-tara di kendahar tuh. Kira gue kan kayak itu dah. Tuh, mau itu Gunung Cikuray. Nya. Tah, tingali. Ih, aya nama Endah. Jalan ka dieu teh tuh. Aduh, ngagalaser. Baheula mah kudu loncatan di dieu teh. Rudak euy. Aya nama bisa dipakai sorodotan tuh. Di dieu teh heueuh. Kok jay-ojayan. Nya areuna enak ka dieu teh dak marukan teh kumaha kudu sing salalabar oge keun da geus pasti bakal dibangunkeun selain ngagerowan mun nya beurang-beurang anu ngagerowan wajin gitu. Gitu dak nya. Nu penting mah meureunana pantau, nah aya teu pembangunanana gitu. Lamun aya urang wajib bersyukur. Wajib urang nganuhunkeun, guys. Wajib urang nganuhunkeun. Ieu baheula mah tangkal ieu ku segede keneh menet. Ayeuna anjir. Geus segede kieu, guys. Tuh. Tah ieu teh jalan teh tah IP 5 tah ieu teh solokan teh nepi ka ditu tuh cet ka itu tuh ana urang review ku abah nepi ka jalan nya lah mun bari moal urek bari ngurek ka dieu teh urang tempo ka jalan nepi ka jalan desa gitu. Nepi ka jalan desa nu sok biasa ku abah di liwatan lamun balik ke desa tuh. Tah ya mah ayeuna bisa dipakai sorodotan tuh. Guys, di mana guys? Coba pangijeng si guys. Tuh. Dah, namanya jalan anjir tingali Pak Kades jalan nama ada untuk gurubut enak jadi hot mic itu ke kalemurna tuh alhamdulillah tuh si Marana kebon mana jamu naon jamu naon siaka beneran ieu mah menta hiji eta indungna teh nani maot bagi bentat keur nganteur ka Tasik eueuh ieu kan anu rada teuas semua asal kitu mah eueuh ieu kan eueuh ieu anu rada teuas basal anu rada teuas eta geus nuhun tugas boga jamu ayo bah sok ka ditu nya gunani teh nya Ciamis ka Ciamis si bentat kali itu nganteur mun da usah saha jeung sieun rawah riwih meureun apa mah iya keur ngadaguan mobil di desa. Bada jeung Mang Uden. Ohon. Tah, guys, meunang jamu. Tah ieu teh jamu teh bisa dipake ubar ieu teh. Jamu batu teh. Nya. Keur ubar malarindu. Malaria. Tah ieu teh. Nya, tapi kudu dijus. Dijus ngan cenah ieu mah kudu jamuna jamu beureum. Tapi jamu kieu ge geus ngan aduh geus teu kuat euy ompong etana ngagegelna. Anjir. Bang bebeutkeun heula geus. Iya. Nyir. Hese euy ngabebeutkeunana. Duh aing.
asli ngababetkeunna teuas. Ya aing jeung teu mawa ieu di euy. Teu mawa naon? Sandar HP lah. Hmm. 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 Nikmat oge guys. Urang lanjutkeun ngareview pembangunan keur jalur atau sarana cai keur ka para petani. Tah. Ieu ngan aduh sampah euy ieu mah. Tuh ge sampahna. Tuh. Nya. Gana lo balelean. Tah, ieu bisa dipakai ngojay anak mah. Alah anjir. Tuh. Asli bisa diojayan ya anak mah. Aduh, baheula mah remet di dieu teh anak mah bisa ku kecuprakan tuh. Ieu jalur nu bongkor tuh. Ieu nu keur kalengkong jeung keur ka kemana itu teh? Kali ngemped tah. Ukur kali ngemped. Tuh. Tah ieu gas ciri-cirina. Geus aya wangunan. Nu di desa teh. Nya. Kitu. Tuh. Ayeuna mah ngareunahun atuh. Mani gede dia, tah orang tepi kanan pika jalan. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Duh, tara dicangcut nu beureum matarasi cenah. Cager bagus. Euy nu handala euy. Kemana we Pak Agus? Wah. Ieu solokanana atau TPT-na. Nu dibangun gitu. Tah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Cimanuk, Cisaunggarung, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. P3, P3 teh berarti pena kudu tilu PPP. Nya. Tahun anggaran 2024. Pelaksana tah. Pelaksanana P3A Baraya Tani, lokasi kegiatan daerah irigasi Batu Nunggul, Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Oh. Bener tuh. Kaciri. Tah. Dia jalanna. Itu. Dia jalanna ieu. Oh. Jalanan jauh pisan pikeun ka hareup kali itu, guys.
namun kulubang bakal capek. Aya nama ieu teh ngareunaheun dipake lintasan kanu keur beger. Lintasan kanu keur barobogohan, lintasan oge meureunnan keur warga masyarakat anu ngalaliwat ka dieu nya. Luh aing jeung teu hurung di euy. Kela guys, teu hurung guys, kela. Tah, itunya. Jadi abah basakeun ngawanguna milu di dieu guys, aya nyengcle. Itu. Kapokna mah meureun sakitu heula we gaskeun we. Nya gaskeun ngontrol-ngontrol pangwangunan anu aya di desana masing-masing. Heeh. Jadi urang teh kudu apa aya pembangunan anu aya di desa, naon anu dibangun di desa, kudu apa. Nya setikna urang kudu nyaho gitulah. Nah, mana-mana tempat anu dibangun ku desana sewang-sewangan gitu. Ya. Sementara mun sakitu heula ti abah mah nya. Baca panon carang sapakan hampura meureunnan dina ieu tayangan loba pisan kahilapanana, loba pisan alpa tina bahasa tata krama carana abah nyieun ieu tayangan atawa nyieun ieu konten ya. Nu pentingna mah kabaraya abah sadayana sing sararehat panjang umur murah rezeki sakitu we lamarnya ti pusat mah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gaskeun Pak Kades.